Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Kharaja geus kaluar sarajulun hiji lalaki miman ti jalma kana nu bukti itu man teh qoblakum eta tetep sameme aranjeun fi hullatin dina hiji tempat lahu pikeun itu siman. Yakhtalu anu nipu daya itu siman fiha di itu hullah. Pa'amaro mangka marentah Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala lardo kana bumi. Pakhodathu tuluy nyiksa bumi ka itu si rojul. Bahwa bari itu si rojul teh ya jala-jalu eta ngalalep itu si rojul fiha di itu ardun. Ila yaumil qiyamati nepikeun ka poe kiamah. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis At-Tirmidzi Imam Tirmidzi an Amr bin As katampi ti Amr bin As. Khasyatullahi arisieun ku Allah Ta'ala. Ra'sukul hikmatin eta modalna tina sakur-sakur hikmah. Wal wara'u sareng ari apik sayyidul amali eta rajana tina amal. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al-Qodoi Imam Qodoi. Khoslatani ari dua perkara lata jetamiani eta teu kumpul itu khoslatani pi mukminin di hiji jalma mukmin. Al-bukhlu kahiji koret wasu'ul khuluqi sareng kadua gorengna budi pekerti. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al-Bukhari Imam Bukhari. Khoslatani ari dua perkara man eta saha jalma kanata anu bukti itu khoslatani fi eta tetep di itu si man kataba hu maka nuliskeun ka itu man insyaallah Gusti Allah syakiron ka jalma anu syukuran sabiron anu sabar. Waman sareng saha jalma lam takuna anu teu bukti itu khoslatani fihi di itu man eta tetep di itu si man lam yaktubhu mangka moal nuliskeun ka Allah ka itu man syakiron ka jalma anu syukuran sabiron ka jalma anu sabaran. Man tegasna jalma nadzaro anu ningali itu man fi dinihi dina agamana itu si man ilaman ka jalma huwa anu ari itu man teh fauqahu eta tetep saluhureun si man. Faktada tuluy turut itu si man bihi ka itu jalma atawa man huwa. Wa nadzara jeung ningali ieu si man fi dunyahu di dunyana ieu si man ilaman ka jalma huwa ari itu man dunahu eta sahandapeun si man nadoro. Pahamida tuluy muji ieu si man nadoro Allah ka Gusti Allah alama kana perkara fadhala anu ngaluwihkeun Allah kana eman kana emak bihi ka itu si man alaihi ngelehkeun ka si man huwa dunahu. Kata bahu mangka nuliskeun ka itu si man nadoro sa Allah Gusti Allah syakiron ka jalma anu syukuran sabiron ka jalma anu sabaran. Waman sareng jalma nadzaro anu ningali ieu man fi dinihi dina agamana ieu man ilaman ka jalma huwa ari itu man dunahu eta sahandapeun si man nadzaro. Wa nadzaro jeung ningali ieu si man fi dunyahu di dunyana ieu si man ilaman ka jalma huwa ari itu man teh fauqahu eta saluhureun ieu man nadzaro. Paasipa mangka rugi ieu man alama kana perkara fatahu anu lepot ieu ma minhu ti si iman. Lam yaktubhu mangka moal nulkeun ka itu si iman nadoro sallallahu Gusti Allah syakiran ka jalma anu syukuran wala sabiron jeung lain ka jalma anu sabar. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis At-Tirmidzi Imam Tirmidzi an Ibnu Umar Umrin katampi ti Umar ti Ibnu Umar Amrin. Khuluqani ari dua akhlak yuhibbuhuma eta mikaresep kana itu khuluqani insyaallah Gusti Allah. Wa khuluqani sareng dua akhlak yubghiduhuma eta ngabendukeun kana itu khuluqani insyaallah Gusti Allah. Pa amal lazani anapun ari dua akhlak yuhibbuhuma anu mikaresep kana itu lazani insyaallah Gusti Allah. Pasakhau mangka eta berehan wa syaja'atu sareng wanian. Wa amal lazani sareng anapun ada dua akhlak yubghiduhuma anu ngabenduan Allah kana itu lazina pasuul khuluqi mangka eta goreng akhlak wal bukhlu sareng koret. Wa idza roda sareng di mana-mana ngersakakeun Allah Gusti Allah bi abdin kana kahiji hamba khairan kana kaalusan istamalahu maka midamel Allah ka itu si abdu
fi qada'i hawaijin nas tina nyumponan pirang-pirang pangabutuhna jalma-jalma. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Baihaqi Imam Baihaqi ane bani Amrin bin As katampi ti Amr bin As. Khalaqon nying Adama sallallahu Gusti Allah Adama ka Nabi Adam. Ala suratihi kana rupana Nabi Adam. Watu luhu sareng ari jangkungna Nabi Adam situna eta 60 naonana ziroan sikuna. Tsumma qala tuluy ngadawuh Allah. Idhab kudu indit anjeun fasalim sareng kudu uluk salam anjeun ala ulaika nafar ka ieu golongan. Wahum sareng ari itu nafar teh minal malaikati eta ti pirang-pirang malaikat. Julusun eta caralik. Pastami mangka kudu ngaregepkeun anjeun makana perkara yuhayyunaka ka anu ngahormat malaikat ka anjeun. Painaha mangka sayaktosna itu tahiyatuka eta tahiyat anjeun wa tahiyatu duriyatika sareng tahiyat anak incu anjeun. Padahaba mangka indit ieu Nabi Adam. Faqala mangka ngadawuh ieu Nabi Adam. Assalamualaikum kana lapad assalamualaikum. Faqalu mangka ngajawab itu malaikat. Assalamu alayka warahmatullah. Kana lapad assalamu alayka warahmatullah. Fazaduhu maka nambahan itu malaikat kana salam. Warahmatullahi kana lapad warahmatullah. Pakuluman mangkari sakur-sakur jalma yadkhulu eta asup ieu man al jannata ka surga ala surati adama hana netepan kana rupana Nabi Adam pitulihi dina jangkungna ieu Nabi Adam situna 60 naonana diroan sikuna palam yaza mangka teu eureun-eureun naon al khalqu makhluk yang kusu eta ngurangan ieu makhluk ba'dahu dina sabada Nabi Adam hatal ana nepikeun ka ayeuna. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Syaikhaini Bukhari Muslim an Abi Hurairah ta katampi ti Abi Hurairah. Khalaqa ngadamel sallallahu Gusti Allah atur bata kana taneuh teh yauma sabti dina poe Sabtu wa khalaqa sareng ngadamel Allah fiha kana turbah teh aljibala kana gunung-gunung yaumal ahadi dina poe Ahad wa khalaqa sareng ngadamel Allah asyajara kana tatangkalan yaumal isnaini dina poe Senen wa khalaqa sareng ngadamel Allah al makruha kana pikangewaeun yauma sulasai dina poe Salasa wa khalaqa sareng ngadamel Allah an-nura kana cahaya yaumal arbi'i dina poe Rebo wa batha sareng ngarayapkeun Allah fiha di itu turab ad-dawab ka pirang-pirang sato hewan yaumal khamisi dina poe Kamis wa khalaqa sareng ngadamel Allah Adama ka Nabi Adam ba'dal asri dina sabada asyar min yaumil jum'ati tina poe Jumat fi akhiril khalqi dina akhirna makhluk wa fi akhiri saatin sareng dina akhirna waktu min sa'atil jum'ati tina pirang-pirang jamna poe Jumat pima dina perkara bainal asri nu tetep di antara waktu asar ila laili nepi ka waktu peuting. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ahmadu Imam Ahmad. Khamsun ari 5 perkara bi khamsin eta dibales ku 5 perkara ma nakoso teu ngurangan sa qaumul ahdi hiji qaum saha qaumun hiji qaum al ahda kana janji illa sulito angin dilindihkeun alaihim ka itu qaum naon aduhum musuhna ieu qaum wa maha kamu jeung teu ngahukuman itu qaum bi ghairi ma kusalian perkara angzala anu nurunkeun sallallahu Gusti Allah ila fasya angin nyebar fihim di itu qaum naon al faqru kapakiran wala zaharat sareng teu dohir fihim di itu qaum naon al fahisyatu kagorengan illa fasya angin nyebar fihim di itu qaum naon al mautu maut wala taffifu jeung teu ngurangan ieu qaum al mikyala kana takeran illa muni'u angin dicegah itu qaum annabata kana jajadian wa ukhidu sareng disiksa ieu qaum bisinina kalawan paila wala mana'u jeung teu nyegah itu qaum az-zakata kana zakat illa hubisa angin ditahan anhum ti itu qaum naon al-qatru turuna hujan
Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Tabrani Imam Tabrani an Ibnu Abbasin katampi ti Ibnu Abbas. Khamsu sholawatin ari 5 pirang-pirang salat iftaradahunna anu mardukeun kana itu khamsu sholawat saha Allah Gusti Allah azza wa jalla man saha jalma ahsana anu ngaluskeun ieu eman wudu'ahunna kana wuduna itu khamsa sholawat wa sholahunna jeung salat ieu si eman kana itu khamsu liwaktihinna dina waktuna itu khamsu wa tamma sareng nyampurnakeun ieu si eman ruku'ahunna kana rukuna ieu khamsu wa sujudahunna sareng kana sujudna ieu khamsu wa khusyu'ahunna sareng kana khusyukna ieu khamsu kana mangka bukti lahu eta tetep ka ieu eman alallahi ka Gusti Allah naon ahdun perjanjian ayagfiro kana yen ngahampura Allah lahu ka itu si eman waman sareng saha jalma lam yaf'al eta waman sareng ari saha jalma lam yaf'al eta henteu migawe ieu eman palaisa mangka teu aya lahu eta tetep ka itu eman alallahi ka Gusti Allah naon ahdun perjanjian insya Allah mun ngersakeun Allah ghafaro mangka ngahampura Allah lahu pikeun itu eman wa insya sareng lamun ngersakeun Allah azabahu maka nyiksa Allah ka itu eman. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Baihaqi Imam Baihaqi an Ubadah bin Somit katampi ti Ubadah bin Somit. Khamsu sholawatin ari 5 pirang-pirang salat kata bahunna eta nuliskeun kana ieu khamsu sa Allah Gusti Allah alal ibadi ka pirang-pirang hamba. Paman mangka ari saha jalma jaa eta anu datang ieu eman atawa ngalakonan ieu eman bihinna kana itu khamsu walam yudayyi sareng henteu noler-noler ieu eman minhunna tina itu khamsu syai'an kana hiji perkara istighfafan karena ngenteng-ngenteng bihaqqihinna kana kalawan hakna ieu khamsu sholawat kana mangka bukti lahu eta tetepikeun itu eman indallahi munggu Allah naon ahdun perjanjian ayu dakhilahu kana yen ngasupkeun Allah ka itu eman al jannata kana surga. Waman sareng ari saha jalma lam ya'ti eta teu ngalakonan ieu eman bihinna kana itu khamsu sholawat palaisa mangka henteu aya lahu eta tetepikeun itu eman indallahi munggu Allah naon ahdun perjanjian insya Allah mun ngersakeun Allah azabahu mangka nyiksa Allah ka itu eman wa insya sareng lamun ngersakeun Allah adkhalahu mangka ngasupkeun Allah ka itu eman al jannata ka surga. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Ibnu Majah an Ubadah bin Somit katampi ti Ubadah bin Somit wallahu a'lamu bissawab.